Halo barudak, ketemu deui jeung urang Enjoy Slow di channelna KBS TV. Jadi ayeuna urang rek nyen konten aneh. Kok aneh? Jadi di konten aneh ayeuna urang rek nyen carita nyaeta caritana petak umpet. Petak umpet. Tanya, jadi cerita petak umpet teh dimulai dari zaman baheula. Zaman baheula orang kerleutik lah, orang kerleutik ke umur 10, 11 tahun lah, ke SD lah nya. Ke petak umpet. Harita teh keur sore-sore jam 4-an. Aya 5 urang babaturan orang main petak umpet. Mun di urang naon sih ngaranna honghongan. Honghongan teh kadang kitu. Kebetulan anu ngajagana teh ngaranna teh si Ableh. Nah, jadi urang teh nyumput ye, urang teh rek nyumput. Set, batur mah nyumput teuing ka mana? Urang nyumput sorangan di guha anu poek. Guha anu poek. Urang teh nyumput tah, set. Urang teh nyumput bari poek-poek ke sieun-sieun ge. Nyumput pas kalilaan ternyata aya bayangan hitam. Urang kaget nya, anjir, bayangan hitam naon ieu? Gede gitu urang teh. Sugan monster cek urang teh. Terus bayangan hitam teh ngomong cenah. Hei, anak kecil, kau sedang apa di sini? Terus langsung ngomong pot, hei paman, jangan panggil aku anak kecil. Nama aku Sipa. langsung tanu bayangan hitam nanti. Kau sedang apa di sini? Sebaiknya kau pulang. Ini tempatku. Langsung kaget pot, wah, suaranya serem kieu cek urang teh. Apakah makhluk dari kegelapan? Monster dari kegelapan tuh. Apakah makhluk alien? Orang tuh panik tadi teh. Terus kesang borobos, kesang badak, kesang lembut. Hei, cek orang teh pot. Hei, siapa di sana? Cek manehna teh. Langsung ngejawab. Aku adalah monster kegelapan. Teriak teh, wah, aku takut pot. Tolong aku teman-teman. Wah, teman-temanku pada kemana ya? Tolong aku teman-teman. Sambil orang kaget gitu nya pot. Orang teh langsung lompat ke anu tempat honghongan eta tadi. Lompat langsung, lompat labuh. Karena jurang orang teh buat. Karena jurang tilalap tenggelam ke dia teh. Terus cari tahu monster eta teh. Kenapa dia lari ya? Padahal aku kan si Ableh yang jaga. Padahal bayangan hitam itu hanya kikiran. Bangsat. Ayo. Kacau. Kudu geus tilalap kumaha eta jeung tilalap teh. Nu ngusep yang dikait itu kan ngusep. Kebetulan bapak-bapak keur ngalintar. Urang teh kalintar pot terus katewa kamu sedang apa di sini? Aku diudag-udag ku monster kegelapan, tolong aku. Biasa, ayo cepat pulang gitu. Ini sudah sore. Nanti orang tuamu mencarimu, nu ngalintar teh. Padahal nu ngalintar teh bapak aing sorangan. Bangsat. Geus balik aing jeung bapak aing balik digandong. Bapak aing nak aing. Lintarna miluan digandong. Geus tahu ceritana kitu geus balik. Teuing teh barudak ka marana. Aneh lah ceritana. Kareran aing ge. Ngaranna ge konten aneh nya pasti ceritana aneh lah. Kemana we? Geus lah sakitu wae nya. Cerita konten ayeuna ya. Sugan bisa menghibur jeung si Cepot nu keur galau.
Atur nuhun barudak. Sugan kayak katimu deui jeung urang di konten selanjutnya. Terus suara deui.